acara teh acara naon sumpah naon Pemuda rang teu sumpah pemuda eusina naon wae jelema jujur ade ya Allah ya Rabbana Karim. Ketiga pidato akan beri uing luar biasa. Saha nami bager? Taruna Taruna. Kelas sabaraha sekolah? 7 7 berarti kelas 1 stempel luar biasa. Sok ngaos? Tara. Jujur cek. Hade luar biasa di lembur abdi eta masa kali waktu saya panitia muludan gitu mawa maberung ari pekte siun ruas hayang hiji dikebahkeun siun kacopot ke panitia eta mah bebeja wayahna bageun lamun aya panitia ka dieu bejakeun emak eueuh ai budak teh jujur luar biasa ceuk ka mana emak da ceuk emak oge teu aya iraha dia ari ayeuna aya di dapur naudzubillahi min dzalik jujur budak mah keman ngawas bagernya nya insyaallah tiasa Pancasila tiasa maknya duka oh Pancasila teh apa biaya di mejaan siap sok kelas 7 kudu bisa aku ari ieu tiktokan tiasa biasanya insya Allah tiasa taruna sok bager ngaranna hade taruna ceuk ya teh singkatan lain taruna teh sanesnya ibu ditu mah aya ngaran Betadin keluarga Betadin ade indungna Beti bapana Tata anak Udin di hiji Betadin ieu mah henteu ieu mah taruna we singkatan sok siap Pancasila 1 Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Keadilan kalem nyantai bager liburan pola deui siap 4. Kerakyatan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Tepuk tangan buat Taruna HD luar biasa. Ji ayo kene 2 pertarosanana. Ai lagu Indonesia Raya tiasa. Henteu, ari Sumpah Pemuda tanggal sabaraha eta teh? 28 naon? Oktober. Jagoan, tepuk tangan deui luar biasa. Hari Indonesia merdeka tahun sabaraha? 1804 Tanggal bulan 17 Agustus tahun 2000 1845 oh di 5 cu kena yang sering terus kali macam gempur waruna hebat senjata dai luar biasa ya Allah ya Robbal ame wanter ibu luar biasa 3 pertarosanana deui siap ari Nabi Muhammad gaduh rama saha namina duka saha ibuna duka kene ramana Sayyid Abdullah apalkeun bager ibuna Siti Aminah ari anu ngalagu ieu saha cobi cinta bukan eta mah apalnya kemana saya tanah mina ngerti tak apal ada jujur ya siap sahanami anu tiasa taruna naon doa tiasa teh taruna nami teh doa naon oh doa makan
luar biasa ngaliwat pakuburan maca doa makan aya suara tanpa wujud kabur sia di dahar aing ti mimiti jadi juri kakarik aya jelema rek ngadahar bae luar biasa cobi kumaha bager bari tuang teh doana Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzaban. wih tepuk tangan alhamdulillah babari we soalna ari sapoe sapenting salat sabaraha waktos 5 hiji salat Subuh 2 asar asar tilu lohor aduh ceri opat sok hiji naon subuh 2 lohor 3 asar 4 maghrib 5 isya hebat osok salat subuh tara jujur isi mah kudu getol salat subuh sok jam saurah udang subuh tadi sholat lohor itu asar sholat itu maghrib isya kabina-bina gus balik aja tok di Sundatan cidingali gus balik bayana wagernya naos sholat getol ya insyaallah sok naon deui surat naon anu bisa Al-Qur'an kulhu kamu tuh bisa lihelas we lah surat naon Al-Qur'an tiasa cepeng nikna ana ba senyumna ibu senyum tulus ka abdi ya dari mah gempur surat Al-Fatihah surat ana mah Bismillahirrahmanirrahim. Surat naon bager sebutkeun heula surat naon Qul huwallah. oh nyasa qul huwallah Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. alhamdulillah ketingkatkeun deui nya tong qul huwae talar nya ti anas sampai ka annaba insya tong ulin wae katingali banget ulin ibu hampura ya Allah ya Rob ayeuna acara teh acara naon sumpah naon Pemuda rang teu sumpah pemuda eusina naon wae jelema. jujur Ade ya Allah ya Rabbana Karim barokah ibu ketingalinya karena pelajaran ayah lain jelema lain kami pemuda putih Allah berkah alhamdulillah ya Allah ya Rabbana ya Karim hiji dewe nya maca Quran atos maca doa atos lagu kebangsaan apal naon besok 17 Agustus atiasa atau Indonesia Raya sok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belas Agustus tahun 25 dari kemerdekaan Indonesia, dari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya panca Indonesia. Merdeka, tetap merdeka, selama rakyat masih ditanggung dada. Kita tetap setia membela anak Indonesia. Tetap setia membela bangsa Indonesia. alhamdulillah keheula bager abdi hoyong masihan kabagjaan kataruna berkah jujur orangna ya Allah tulus ibu abdi kapungkur kieu leres abdi kapungkur kieu artina kantos dipanggil nuju ngaos
Ari pek teh kaharep pas kieu we buktosna ngawitan mah. Tapi insya Allah hari ku belajar jeung belajar mah langkung ti kieu makan ti abdi berkah taruna ayeuna syubbanul yaum rijalul ghad. Insya Allah mudah-mudahan berkahnya. Aya naon deui ayeuna cekap sakitu hiji deui nyanyi sholawat cenah sepusikan betah abi hoyong kene cenah ibu beri kagatuhan hati cenah Allahul kafi Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likunil kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likunil kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likunil kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Mudah-mudi di ini jangan bukan terpandai pengetahuan dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likunil kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa. Ieu teh poho deui ibu bapak abdi kurah korempek teh dina jaket. Hayang naon Imam Bonjol hoyong I Gusti Ngurah Rai. Hoyong Sultan Badarudin hoyong Pati Murah. Komarudin Hoyong Komarudin. Aya uang mata uang Komarudin? Teu ayanya. Jujur luar biasa. Daya bager Komarudin nya. Aya Sultan Badarudin. Wihan deui pertarosana hoyong Jalak Harupat hoyong Sultan Badarudin. Sultan Rudin Hoyong Ustad Nurdin. Teu aya Ustad. Alah geus tawatos. Berkah doakeun ibu bapak I Gusti Ngurah Rai we nya. 50.000 tuh ibu. Alhamdulillah. Ya, mantap juga tol ngaji. Insya Allah so. Bahasa siluman ngaji. Pada ngawas moal engke. Bae berkah. Kade poho deui tadi anu tadi Pancasila. Salah Pancasila tadi kerakyatan ya Allah ya Rabbana ya Karim. Emang moal ya namanya. Ya, kulhu teh sami jeung ikhlas. Geus ah. Ya, ya jadi salim heula salim tepuk tangan.